rasana moal aya nu sarua apana geus aya ukuran malahana mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun polana kanenengkeun nu eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan Sahanya nu panas sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu kacampurkeun sakapeung mah sok ngeunaheun mun ngajar alus gawena Alus, tambah-tambah teu musingkeun meuni ngepas rasana moal aya nu sarua apana geus aya ukuran malahana mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun Oke, mangga mah polana kanenengkeun nu eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan Sawalah ngaranna mah. sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu pacampur Kang ulah dididikan atuh Mirawas. campur akang mah iya atuh da teu paruh atuh kabutan ieu kieu nya ukuran neneng gitu nu batur oh jadi pisahkeun Iya, antara pisahkeun. ieu ge kanu pamoget jeung lalaki tadi pisahkeun lagi disolokin eta nya istri sering pamoget gitu ieu mah sok beri amok pisan favorit gitu si akang mah sok sarowa ya sakapeung mah sok ngeunaheun mun ngajar alus gawena tambah-tambah teu musingkeun meuni ngepas rasana moal aya nu sarua apana geus aya ukuran malahana mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun sok geura beberes kabeh polana kanenengkeun eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan saha edik itu sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu pacampur sakapeung mah sok ngeunaheun mun ngajar alus gawena rapih buatan macam tambah-tambah teu musingkeun meuni ngepas rasana moal aya nu sarua apana geus aya ukuran malahana mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun hup hup polana kanenengkeun tah nu eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan Saha atuh? sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu pacampur nya tadi atuh pisah-pisah pantes digunungkeun ayeuna kadimiangkeun atuh sok ayeuna dek dimiangkeun ka mana eta soekeun eta Kang mana sebenarnya sakitu atuh ieu mah kudu apik bae pokona ieu asa rapi we soek seeutik bekeun ayeuna aya urang kaputih we atuh teu kudu loba dongeng atuh nya sok sok Kang soek sakieu mah atuh da wajar we da kudu pantes atuh Kang sakapeung mah sok ngeunah
Nu sarua apa neges aya ukuran malahan nama dibedakeun teu kawas keur jualan.